Faslun utawi kiku pasal sawiji fi mufsidati salat. Tabtulu batal apa salatu salat bi arba'a sarata hislatan kalawan 14 apane hislatan perkara. Bil hadasi seji kalawan sabab hadas wa bi wukuin najasatilan kalawan tiba najis. Ilam tul kalamun oraden buang ya najis halan ing dalam pada harita min ghairi hamlin saking ora mikul. Jadi ya pasal ajengan busani bade ngabahas perkara nu ngaruksak kana salat alias nu ngabatalkeun kana tabtulu salat biarba ansaro hislatan. Batal salat ku 14 perkara bal bi aksaro bahkan langkung seueur ti 14. Wal farqu baina mufsid wal mubtil anal mufsida ma yatra badal in iqad. Perbedaan antara mufsid jeung mubtil aya aina mufsid mah ngaruksak, mubtil mah nu ngabatalkeun. Bedana mufsid mah mayatra badal in iqad. Perkara nu anyar tumibana sabada sahna salat. Wa huwal murad huna ieu nu dimaksud dina ieu pasal. Ai mubtil mah yamna'uhu perkara anu nyegah kana sahna salat. Jadi salat teu sah. Ari mufsid mah geus sah jadi rusak gitu. Bil hadasi kahijina ku sabab hadas walau bila qasin sanajan teu dimaksud hadas au kriha ali atau dipaksa kaluarna hadas kan usirobat nuhu saperti ayeuna dipencet ayeuna patuanganana kaluar wa eta hadas pahoroja kula farqa fil butlan bail mutatahhir wa ghairi ka pakidit tahurain lil khabari sahih karena aya hadis sahih ida pasahadukum bi sholati falyan sorib di mana ayeuna kaluar hadas hitut ahadukum salah sahiji ti aranjeun kabeh pal yatawaddo mangka kudu wudu. Ahadukum sopi salati palyan sorib mangka palyan sorib teh mangka kudu kaluar bubar tina salat bubar salatna beresan wal wudu deui wal salatahu balikan deui salatna kitu cenah. Wa sania biukeun najasati kaduana ku sabab katibaan najis allati la yupanha najis nu teu dihampura dina salat. Wa sania biukeun najasati ku sabab katibaan najis nu teu dihampura dina salat sarua arek najis tumibana kana baju sanajan teu robah eta baju ku robahna si musolli kator pi mati atawil saperti tungtung sorban anu panjang. Au badani atau kena najis kana badan au dahilan pi atau kana jero pangamungna atau kana jero bahamna au aini atau kana socana uduni atau kana kupingna eta batal. Wa inna majuila dahilu dalika qadhiri huna bila bigosl jinabah pastina dijadikeun jero na ayeuna pangamung jero baham terus soca terus ayeuna kuping di ayeuna dianggap seperti dohirna seperti luarna. Itu huna di dieu bihilapi goslil jinabah beda jeung ayeuna adus tina junub eta teh dianggap ayeuna jero ieu teh baham telinga dina salat mah eta teh dianggap batin teh nya jero teh dianggap luar misalnya aya najis di dieu tah tapi lain korong da korong mah teu najis naon misalnya ayeuna asup najis teh cak-cak ka jero asup kunaon dina salat eta dianggap dohir, disejarkeun dohir ligola di amrin najasah karena banget urusan najis ya. Jadi kudu dibuang artinya lamun aya najis batal salat atau ruksak salat. Ilam tul kohalan lamun eta si najis teu dibuang harita keneh. Nya ai maksud halan pada harita keneh teh sakumaha ukuranana? Ukuran ayeuna ngabuang harita keneh teh ai qabla mudi aqal itumaninah tegasna sameme ayeuna liwatna minimal tumanina teh biqadri subhanallah saukuran subhanallah lamun misalna teh cak-cak teh maka dia pluk nah ukuran maca subhanallah teh aya keneh liwat ukuran bacaan subhanallah can dibuang keneh ruksak salat gitu lamun kitu mah pluk langsung dikitukeun lang pluk kitukeun itu teu batal salat kitu ge lamun garing nya lamun baseuh sehingga dikitukeun teh aya urutan wa teh mah napal teh batal min ghairi amlin
lamun ayeuna teh dibuang ayeuna najisna pada harita tanpa dibawa kamalau dia usbuhu ala hajarin tahtahu najasatun seperti lamun ayeuna curug nasi musoli disimpen dina luhur batu tahtahu najasatun hanapeun batu aya najis terus wanahu bihi tuluy ayeuna dibuang eta si batu teh min ghairi hamlin lahu teu dibawa eta si batu au ala maudin tahirin min nali atau dina senalna wanahu dibuang eta najis min ghairi hamlin lah tanpa dibawa fa inna dalika eta mah teu mador menurut hanapeun batu aya najis bari teu dibawa salat si batuna teh pel cokot batuna buang milu najisna di dieu eta mah la yaduru teu matak madorot gitu cenahnya wasali suain ke 10 aurati katiluna nyaeta naon narima kabuka oratna anu wajib ditutupan dina salat ai kulluha sakabeh oratna au ba'duha atawa sapalihna orat mimma yajibu satruhu tina nu wajib ditutupan li ajli salat karena arah salat gitu ilam tustar halan lamun teu ditutupan halan pada hari ta kabuka ku angin teu ditutupan antep keuneh geuning sok aya salat dodolong batur keur salat dihareup kaitkeun sampingna teh kana naon punukna pas sujud raweuh pas ruku teh raweuh ya ruku jeung sujud ya antep batal teh salat sanajan ku batur ku angin ku batur ku sorangan ku saha wae nu penting kabuka aurat batal ruksak salat itu ain sholat fil halwati sanajan salatna di tempat sepi itu taya batur ningalieun kabuka aurat rusak salat pain kasapaharihun palatab tulu salatuhu in satarahalan lamun dibuka na ku angin katiup angin teu batal salatna lamun ditutupan harita keneh ditutup di tegasna halan di dia cara tadi qobla mudi aqol itu manis sabada liwatna minimal tumanin nah kumaha lamun ayeuna hayo kabuka deui gitu law takarur kaspuri lamun bolak-balik muka ke nasi angin kana orat wa tawala terus berturut-turut bihai suyataju kisat lillah harokatin kasratin mutawaliyatin batalat salatuhu sehingga keuna ayeuna nutupanana teh butuh kana beberapa kali gerakan nu seueur batalat salatuhu pan urang nutupan teh nutupkeun ayeuna samping teh meureun nya sakali gelebug deui angin tutupkeun 2 kali gelebug deui angin 3 kali tuhnya mutawaliyatin berturut-turut nutupanana orat teh sabab angin sabab ayeuna kabukana berturut-turut eta batal salatna sabab gerakan lebih ti 3 kali gitu warabi wanut kubi harfainu kaopat ngucap 2 huruf mutawaliya ini anu ayeuna berturut-turut ucapan 2 huruf teh wa illam yufhama sanajan teu dipaham teu berfaedah itu selain bacaan soal kaan wamin gitu seperti ngucapkeun an min teu berfaedah eta Arab jar au kana min ayatin tilawatu atawa ayeuna 2 huruf eta teh tina ayat nu disalin bacaanana ayat Quran tapi ayeuna dinasah bacaanana itu wa min muta'alliqatil Quran al mahdufa atawa tina ayeuna muta'allaqna Quran nu dibuang seperti muta'allaq Bismillahirrahmanirrahim abtadiu eta nu dibuang muta'allaq bismillah nu dibuang gitu eta ge batal gitu wa in qasadana muta'alliqul abdi au kana limaslahati salat atawa 2 huruf teh pikeun ka maslahatan salat seperti ucapan si makmum li imamikum si imam teh kuduna nangtung kalakah di cek imam teh kum teh artina nangtung imam cek si makmum au kana pitana nuhin sanajan tibana kana ka maslahatan salat batal gitu sabab eta mah bacaan di luar bacaan salat kum atau nalika ngadehem eta 2 huruf teh
Itu diucapkeunana teh sabari ngadehem supaya teu kaciri meureun. Wa nahwihi kadokin wa bukain seuri atawa ceurik walau min hofil akhirah sanajan ceurik nasieun ku akhirat ceunah naon teh rumasa kana dosa batal salatna. Gitu wa ani ngaharurung walau min sidati marodin banget gering panas gitu. Wa nafin bi anpin niup bi anpin ku pangamung sabari eta teh sabari ngaluarkeun dua huruf mun kumaha praktek nanya ngucapkeun min tapi bari ngaharurung bari niup ku irung min gitu kan berenang esenya praktekna au pamin atawa ku baham sabari ditiupkeun wasi alin jeung bari batuk watasin bari bersin pal butlanu maka batalna salat dina kabeh anu bieu min jihatil kalam tina segi ayeuna kalam tina segi caritaanana nya dua hurufna ngabatalkeunana mah walau galabau daku lam tabtul salatuhu kumaha lamun teu kuat ya beberapa kisahna yang seuri lam tabtul salatuhu teu batal salatna illa in kasuro kecuali lamun pek selagi salat teh hoayo sepanjang salat teh seserian itu tapi lain gagalagakan maka kituan ditahan gitu lamun sakaliman teu tapi lamun seueur pas ruku inget deui kana nu lucu nu tadi seuri deui inget deui tah eta mah kasuro eta mah batal salat payug taparu yasiru lil golabah dihampura seuri saeutik mah lil golabah teu kuat nahan wa raja beda kieu tabasum seuri mah palatab tulu bihi as-salatu ku sabab tabasum teu batal salat gitu tabasum mah mesem teu katemong huntu mesem gitu eta mah lain mesem kitu mah aya maksud gitu cenah panjangnya aw harfin mufhimin kaki wa'i wapi wasi atawa satu huruf tapi ngandung makna gitu. Tapi berfaedah satu huruf eta teh seperti ucapan musolli ki cek bahasa Indonesia mah ki satu huruf Arab oge kip kop jr ki gitu. Jadi satu huruf tapi berfaedah eta teh ngandung makna satu huruf teh atawa i fi wasi nah sadayana eta ngandung makna li annaki fil amri minal wiqayah ki fil amar tina wiqayah fil amar naki bahasa Arabna lamun ditakdirkeun ki nafsaka minal hilaki gitu kade cek urang ngaraksa anjeun kana diranjeun minal hilaki tina karusakan ai sunha wa tabaan anu wa i ge aya maknaan minal wa i yuqalu i al hadis saifadun nalar anjeun kana hadis fi minal wafa yuqalu fi al wa'da wasi minal wasi kal wa'di jadi sadayana eta aya maknaan ki i ketika salat eta ngucapkeun sahuruf tapi berfaedah eta batal salat misalna kunaon ki nafsaka minal hilak aya orai ngalikeun kieu rek maco ka imam cek makmum teh ki batal makmum salatna gitu sebab eta aya maknaan amdan hale ngahaja dua huruf teu berfaedah atau sahuruf tapi berfaedah bermakna diucapkeun ayeuna ku si jalma ku si musolli amdan bari ngahaja batal salat ala kauni natik amidan tingkahna nu ngomong teh ngahaja walau kana mukrohan mal ilmi bitahrim sanajan kaena bari dipaksa sarta uninga kana haramna eta ngucap dina salat dipaksa ku batur burusya ngomongkeun ki gitu anu ngarewas si tukang bari nodongkeun senjata kana punuk urang padahal ditodongkeun teh naon meureun teu katingali nya nah eta dipaksa batal salatna sarta terang eta teh ngabatalkeun haram dina salat gitu gitu mana ka ituna wabil mubtiri amdan itu cenah nu kalimana bil mupa wa bil mupattiri lisaimi amdan
Itu jeung ayeuna batal salat ku sabab ayeuna perkara anu ngabatalkeun kana puasa amdan bari ngahaja litalahu bi karena heureuy itu wal mupatir bi fatil kasri tomatas didihi makna al mufsid ala soim. Jadi lamun migawe perkara nu ngaruksa kana puasa dina nalika salat seperti mana kan hola audan au nahwahu ngasupkeun aina kayu atau seumpamana kayu itu kana bahamna wa in qalapi pamisana jan salit gitu nyehil waktu salat. Audunihi ngorekan kuping keur salat. Auduburihi nyolokan liang eta panto belah tukang gitu diolekan ateu berarti. In wasal li jaufihi lamun aina asup kana nepikeun kana jerona nu disebut jauh kana liangna asup. Kalau bila harokati pami sanajan teu bari robah cangkemna. Gitu. Jadi migawe perkara nu ngabatalkeun kana salat, nu ngabatalkeun kana puasa dina salat nabat. Wal hasilu kesimpulanana anna kullama abtala saum abtala salata. Setiap perkara nu ngabatalkeun kana puasa ngabatalkeun kana salat nu tadi teh batal ku salatna mun migawe nu ngabatalkeun kana puasa illal aqlal kasir kecuali barang tuang anu seueur. Ya, barang tuang anu seueur mah payubtiluha ngabatalkeun kana ayeuna salat dunahu bari tingkahna sahwan poho urang saep 2 piring pan puasa mah teu batal dahar 2 piring teh salat mah batal. Gitu boro-boro ayeuna 2 piring saremehe keur salat urang dikodekan ku letah celang teh kalepasan ka jero ieu kumaha ieu aduh wareng teu salat batal bahaya matak meh salat teh sunat nyiwak mun ayeuna mah gosok buang teh teh ceuil-ceuil nu napal teh bisi ka celang gitu bisi luncat ka jero batal salat. Gitu jadi salat mah leuwih ayeuna leuwih naon teh gitu peraturanna lebih ketat salat mah daripada puasa. Puasa mah poho barang dahar teh saya saboboko sugan teu batal. Gitu. Wasadisuha al aklul kasir nasian nu kagenepna nyaeta barang dahar seueur bari poho nu tadi teh matak ngabatalkeun kana salat gitu au jahilan maduron atawa bodoh makduron anu dihampura teh kumaha bean koroba ilmu bil Islam kakarek sakedeung memeluk agama Islamna tadina Kristen. Gitu jahil makduron eta dihampura eta mah keur salat meureun mawa piringnya. Itu teu kuat lapar an hayang buru-buru salat bari mawa piring. Itu salatna teh bari barang dahar. Tak kumaha eta bian qoroba ilmu bil Islam aw nasabaidan anil ulama aw mukran. Tuh cenah. Jadi tadi teh nu kagenepna teh barang tuang anu seueur tingkahna poho kumaha haja. Komo ngan teh istilah komo batal mah sarua batal. Ya. Kumayana jahilan maduron bian qoroba ilmu bil Islam aw nasa atawa jauh ti ulama. Tadi mah poho ayeuna nama teu nyaho da makdur teh kakarak sakedeung memeluk agama Islamna sarua batal salat. Aw nasa baidan atawa cicingna teh jauh ti ulama teu bisa tatanya teu bisa ngaji ka ulama. Teh nu ngabejaan. Aw mukron atawa dipaksa sarua batal. Amma idza akala qalilan nasian li salat aw jahilan tahrima dzalika fala tabtul salatuhu. Lamun barang tuang nasa alit bari poho sugan teh lain keur salat atawa bodoh tadi teh kana haramna barang tuang keur waktu salat fala tabtul salatuhu teu batal salat. Catatan saalit. Tadi teh are meh ngaceleng. Ngan tadi poho terus bodoh nu ayeuna matak teu batal salat teh. Bodoh kana haramna teu apal teh karek sakedeung Islamna gitu eta mah teu batal salat barang tuangna ayeuna 2 piring mah atau sapiring
teu aya toleransi eta mah arek anu anyar asup Islam, arek nu jauh ti ulama, arek nu poho komo nu inget. Gitu. Batal soal ingat pernah aja eta mah. Wa sabiuha katujuh nabi salasi rakatin mutawaliyatin kalawan tilu kali gerakan anu berturut-turut yakinan tegesna yakin walau biadoin mutadidatin sanajan ku pirang-pirang anggota anu bing bilangan lain ku hiji anggota seperti mana seperti jalma ngagerakeun sirahna jeung dua tanganna dua tangan gerak sirah oge ngungeuk atau gideug atau ngalengah itu dihitung tilu kali gerakan gitu bari eta teh mutawaliyat nu berturut-turut nu matak batal teh wa dihaburijli wa duha yu'idu marrataini mutlaqon ari ngalengkahna sampean balik jeung balik deuna eta dihitung dua kali gerakan tak kita ngalengkah balik deui itu dua kali gerak hiji dua kaki eta sauna salaiti saun amla bila pidia bulya di wa duha beda jeung ayeuna ngangkatna panangan jeung kembali deui itu dihitung dihitung itu set jeung balik deuna itu satu gerakan eta kitu baturan itu kunaon cenah beda ayeuna antara gerakan kaki jeung gerakan tangan ai kaki dihitungna ayeuna dua ai sampean gerakanna dihitung satu gitu anar rijla ada tuha asukun ai sampean mah kebiasaanna dina salat teh asukut cicing bihila pilya di beda jeung leungeun mah sok arek ruku gerak pannya arek ayeuna sujud gerak ai kaki mah cicing we di teu pindah tempat maka ketika pindah tempat eta si kaki satu kali pindah jeung kembali kana tempat asal itu dihitung dua balik gerak deui sakali deui batal jadi tilu kali berturut-turut itu cenah walau sahwan sanajan poho teu aya hampuraan saun kana amran sanajan ngahaja atau teu ngahaja li talamu bihi alasan karena ngaheureuykeun ketika waktu salat heureuy gitu jeung babaturanna manahu lama sakota pilih tiroj anhu bari deui si musolli teh teu ripuh ngaraksa tina gerak tilu kali berturut-turut teh ripuh keneh cicing ripuh keneh gerak dina salat ripuh keneh gerak ripuh keneh gerak tuh di dia ge teu pae teu ripuh teu sulit ngaraksa tina gerak tilu kali mah geunah keneh cicing daripada ngopepang coba kudu make tanaganya gitu amal harakatul qalilatu ka harakataini fala tabdul salat biha gerakan saalit mah nya anu saperti dua kali gerakan eta mah teu batal salat dua kali mah dihitungna salit lamun aina lebih ti dua pan jama itu hiji mufrad kadua tasniyah tilu mah jadi jama pan nah kayak itu nah itu cenah saun kana amdan aw sahwan malam yaksid bihala basa lagi ayeuna dua kali gerakan eta henteu ngamaksud kana heureuy dua kali gerak teh lin heureuy gitu duh cangkeul ieu set kitu deui fa in qasada bi dalika kana qama usbu al wusta fi salati lisasin laiban mahu batalat salatuhu lamun dimaksud ku dua kali gerak teh saperti jalma ngacungkeun jarina telunjukna jari tengahna al-wusta fi salatihi anu maksud tujuan lisahsin hiji jalma eta teh laiban heureuy gitu heureuy ka babaturanna nu keur salat keur berjamaah batalat salatu batal salatna lamun ayeuna maksud heureuy sanajan dua kali gerakan seueur dina salah contohna wal wasbatul fahisa nu kadalapana nyaeta binutoti alati tajawajal had loncat cenanya anu banget loncat anu banget jeleng ka luhur naon ngajol naon arek ayeuna ngaronyat naon
keur waktu salat anu ngaliwat batas luncatna teh batal salat. Wa kada tahriku kulil badana aksaruhu walau min ghairi naqli qadamaihi ngarobahkeun badan atawa keseluruhan badan min ghairi naqli qadamaihi sanajan bari teu pinah dampal sampena di dinya keneh nya ta luncat gitu. Jeleng tapi di dinya itu. Wa inna ma batalati salat bidzalika li'annahu yaqta'un nadmaha kal pilil kasir. Pasti batal salat teh karena eta gerakan wasbah pahisah dina salat teh ngamegatkeun kana susunan salat seperti pinon pada melanu seueur. Seperti gerakan anu lebih ti 3 kali. Jadi ngabatalkeun salat kitu alasanna. Wa tasiwa kasalapana bidorbatil mupritoh. Kalawan mukul anu banget anu ngaliwat batas gitu. Buak di tengah batur. Nah, ta batal salat gitu. Wa siruha bi ziyadati ruknin fi'liyin amdan. Kasapuluhna nambahan rukun anu bangsa padamelan nambahan ruku nambahan sujud wa ilam yatma inna litala'u bihi sanajan teu tumaninah dina eta rukun anu panambah teh batal salatna amdan bari ngahan na amalku wa huwa qadru tumaninah la mazada alaihi bener cenah nambahan calik anu ayeuna calik dirinya teh saukuran sakira-kira tumanin lama zada alaihin teu ayeuna leuwih ti tumaninah saperti jalma calik sabadang adag suma sajada tuluy sujud nambahan calik gitu. La yufsidu salat teu ngaruksak kana salat liana mahudun fi salat sabab calik eta geus kamaklum biasa aya dina salat calik eta fil jal di mana fi jalsatil istirah dina duduk istirahah. Jadi tina ngadeg teh urang teh arek sujud teh calik heula. Berarti eta nambahan pan aya lungguh antara 2 sujud tah eta nya. Gerakan lungguh antara 2 sujud. Ieu mah calik dina sameme sujud calik heula eta layuk sidu salat teu mata ngaruksak salat gitu tapi calikna teh saukuran tumanina terlebih tidinya calikna terlebih tina saukuran tumanina wa hadiyan saroha taqaddum ala imamih biruknaini fi laini lo kasabelasna mihlaan ala imamih ka imam nabi ruknaini fi laini kalawan 2 rukun bangsa pada melan sawan kana kawilaina sarua wae arek ayeuna rukun anu panjang atau anu pendek kumaca nabian rokal makmum si makmum ruku pala maroda imamuhu ketika imam arek ruku ropa'a cengkat si makmum itu berarti imam ruku makmum geru ketika imam arek ruku itu ropa'a cengkat si makmum geduk makmum teh ruku ti heula imam kap karek ruku imam arek ruku cengkat manehna heula ayo emangna balapan salat teh salat mah lain balapan kudu kumaha gerakan imam mutaba'ah gitu emang ngerosi ya oh ya salat teh disiap wah lelet imam heulaan aduh gagah apa saya teuing cenah tarik ruku ayar ka ropa wala marodal imam ayar pas sajadah imam arek cengkat tina ruku sajadah mane sujud pami mujari sujudi tabdulu salatu maka ayeuna ketika maksud ayeuna sujud nasi musolli batal salatna dan geus ayeuna meulaan ka imam dina 2 rukun ruku jeung sujud geus dipeulaan disiap arek naon atuh berjamaah ari imam mah dipeulaan mah tong berjamaah sorangan-sorangan ya gitu maka teu dianggap sah ngamakmumna jelema anu niatna jadi makmum tapi gerakanana teu nuturkeun makmum ya atau sabalikna teu dianggap sah jalma anu ayeuna berjamaah di masjid
niat namu parokoh tapi gerakan nuturkeun batur nuturkeun imam berjamaah gitu omong sholat niat sorangan tapi gerakan bareng jeung batur berjamaah henteu nah naonan atuh geus netral gitunya dohir arek berjamaah lamun teu sah berjamaah nah berarti kudu diisah gerakan jeung gerakan-gerakan naon ulah bareng Bigoiri udrin tanpa aya udur dina miheulaan ka imam wa tahallub jeung nulayaan. Fal udru fi taqaddum wa anisyan awil jahlu faqat. Udur dina non dina si makmum miheulaan ka imam teh nisyan poho atau bodoh unggul. Udur eta mah lamun poho miheulaan ka imam bisanya poho miheulaan ka imam. Miheulaan ka imam alasanna poho. Asa jarang gitu. Tapi lamun ayat ya mah poho miheulaan ka imam eta teu batal atau bodoh karak sagedeung agama Islam nah itu lam tabtul sholatuhu eta teu batal salatna wa tahallub bihima bi ghairi udrin cenah nyulayaan ka imam tadi teh nyulayaan ngabedaan ka imam itu bihima kalawan dua rukun bi ghairi udrin tanpa aya udur berukan pilain tamane walau ghairi kan rokal imam wa tadala imam ayeuna ruku makmum itu tidak beda gerakan atuh hari kitu mah keur naon berjamaah tak langsung batal salatna si makmum tanpa aya udur wa niatu qat'i sholati niat megatkeun salat wa ta'liqu qat'i habisyai'in nu ka 12 nah niat megatkeun salat niat ngabereskeun salat gitu kayani fi raqatil ula al huruj minha saperti jalma niat nganiatan dina rakaat awal al huruja minha kana keluar dina salat niat keluar salat dina rakaat awal itu oke dina rakaat awal jalma teh boga niat rek keluar tina salat ke dina rakaat kadu ke rakaat kedua beres salat dah dan balikan deui geus langsung otomatis wat kata paya dulu dalika kama lawana wa ayyak kuroba dan illa li udrin sami seperti jalma niat arek kupur isukan geus kupur eta itu arek asup kafir asup Kristen godan isukan ilali udrin kecuali karena udur kasahwin seperti poho urja binal qatin niatu pilil mumpil kecuali tadi mah niat megatkeun salat ayeuna mah niat migawe pangbatalan salat rek ditutkeun gitu geus teu kuat menyekal rek dibitukeun nih geus ditatahan memang salat oge geus kusialan gitu di jero teh geus keluar pas menang sarokat aduh teu kuat arek ditutkeun ke mana rakaat kedua nah beda eta mah niat migawe pangbatalan salat pala tabtulu biha salatu teu batal salat teu batal karek niat rek ngabatalkeun salat mah arek migawe pangbatalan salat gitu atayasra fihi sehingga keun ayeuna prak migawe pangbatalan salat letuk we dihitutkeun batal karek gitu eta mah beda jeung niat keluar dina salat arek dibatalkeun salat teh dina rakaat kadua langsung harita batal dina rakaat kahiji ge beresan eureun dan qabla surujajimun wal muharram alaina ma wa fil manafi wasali suasaroha ka 13 nabi ta'liqi qatiha bisaiin nyantelkeun megatkeun salat kana perkara sajen sanajan teu hasil kalau muhalan jeung sanajan mustahil ceuk adat kada mikot isikin saperti teu neurakna peso kurang tina salat teh lamun eta peso teu neurak dikeureukeun kana benda mintu lege digesel-gesel misalnya nah teh geus salat asa di eta peso nah gitu eta batal salat la aklian itu sanajan mustahil cek adat mustahil cek akal atau lamun pek aya anu dagang naon ya sok aya songan teh
anu dagang es krim dibatalkeun salat teh rek meuli es krim. Lamun breg hujan arek beres salat teh nyaita teueuhan. Eta salat karena perkara saya senajan mustahil cek adat teu mustahil cek akal. Cek adat mustahil gitu, cek adat cek kebiasaan mustahil peso teu neurak teu mustahil cek akal mah bisa we pesona min bisa we teuas eta anu dikereutna. Wa rabi wan saroha nu ka 14 na taradud tikot iha mang dina ngabangun megatkeun salat misal tarad fil istimror ieu teh kitu salat teh ieu teh geuskeun entong gitu bingungnya keur salat teh plak plik pluk di luhur teh hujannya tah eta bingung dinya nya duh kamu teh dibereskeun ieu salat teh bagian kehujanan pare kehujanan teu dibereskeun kagok sarokaan deui aduh kumaha tah eta mang bereskeun entong batal langsung salatna, tidak boleh ada keraguan di dalam salat mah. Harus ada yakin orang menghadap Gusti Allah. Nah, wa mislu taradud fil istimror. Dina istimrorna netepkeun salat oge ketika mang batal salatna patab tulu halan batal harida keneh limuna pati al jajma al masrut sabab nganapikeun kana ayeuna kapastian anu disyaratkeun gitu kana keyakinan anu disyaratkeun dina salat anu disyaratkeun dawamu kudu langgeng eta teh keyakinan eta kepastian salat teh kudu langgeng ulah aya keraguan seperti iman teh kudu mayang aya dina diri urang teh itu. Nu dimaksud taradud mang teh aya troasakun munakidun lil jazmi anyar datangna ka mangmangan anu ngalawan kana jazm teh kepastian keyakinan dina hate keyakinan salat teh urang yakin ya salat teh mau dibereskeun gitu. Istimror oge netepkeun salat oge ketika mangmang batal salat kan tadi mah ngeuskeun entong gitu aya-ayana nama salat teh ieu teh tuluikeun atau entong gitu. Istimrorna tetepkeun entong ieu salat teh. Sarua mata ngabatalkeun kana salat. Wala ibrat tapi ma yajri fil fikri bidzalika mimma yutala bil masih. Bima yajri fil fikri fa inna dalika mimma yubtala bil muwaswis. Bal qad yakufil iman billahi ta'ala paraun bakia min mufsidati salat asyaun minha pilu ruknin min arkaniha ma'asyaki pinniat aya keneh cenah perkara nu ngaruksak kana salat teh seueur macemna di antarana pilu ruknin min arkaniha ma'asyaki migawe rukun tina rukun salat sarta mangmang dina niatna aya fi aslil ityan biha au bikamaliha mangmang dina niat migawe rukun mangmang dina niat ngabatalkeun kana salat gitu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.